golong makhluk anu teu cicing dina hiji martabat. Wujudiu awak buta diri terahing reseksi ari hate mapan urang teu manusia. Kakenaan ku Allah jeung gingsir, sok kabeneran jeung sok kasalahan. Malahan cenah bener wae lain malaikat, salah wae lain setan. Timalan tungku tempat kaluluputan, tangah tempat kalelepatan, samenit ganti, sajam robah, janji isuk rajen tarakapake sore. Daeta ilaharna manusia. Timalan dumasar kana hal eta atuh kewas tura pantes. Lamun urang ayeuna papada manusia saling hampura, ya. Timalan jimat anu pangampuh-ampuhna di jagat raya pramudita ieu teh lintang ti saling hampura. Saling ajen, saling hargaan antara urang jeung urang, lain saling dedetkeun. Ya, leres. Ulang ngarasa aing pang benerna, ulang ngarasa aing luhung ku ilmu, jemar ku panalar sugih ku pangarti. Nepak dada jegor-jegor ka bobodo buringas ka titiwasan. Leres. Sabab saha di dunia jelema anu tara salah? Sok timalan timimiti eyang Adam karuhun urang manusia ngawitan. Nepi ka meliaran jelema ayeuna saha jelema anu tara salah? Yakin 100% manusia kakenaan ku salah, nu tadi teh ari salah jeung bener eta geus ngajadi busana pikeun manusia. Ya, leres. Ngan meureun di dieu manusia ulah malulu cicing dina kasalahan anu antukna bakat tigubrag kana jurang kamaratan giru. Ya, leres. Sok urang pada saling maklum we. Urang tingkatkeun deui budaya hampura nu geus hampir leungit. Budaya hampura nu geus jadi barang anu mahal. Daloloba negara pasea teh gara-gara tina pacogregan merekedewengna ieu hate, teasna ieu hate mumul ngahampura ka batur. Pon kitu deui di mana ngalakukeun kasalahan buru-buru pentah hampurana. Buru-buru pentah hampurana sabab hade jelema nu mentah hampura leuwih hade jelema nu ngahampura. Leres. Sok baka karasa ayem tur tentrem, genah merenah tur tumanina ieu jiwa lamun urang nyata boga sifat hampuraan ka jalma anu lian. Timalan sabab ari hampuraan teh kaluarna tina bersih hate. Dinas dina katerangan bagja pisan manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena. Ulah nyalahkeun wae batur, ulah ngoreksi wae kasalahan batur. Cek katerangan geura saksi kabohongan urang, ulah rek nyaksi kabohongan diri batur. Sabab sapanjang anjeun nyaksi kabohongan batur, kabohongan pribadi bakal kaluli-luli. Ya, leres. Sedangkan ari manusia teh hiji wanci bakal pinangi jeung poe akhir raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneunana. Ya, leres. Manusia beda jeung sato. Anjing buduk di jarian paehnangan ukur bilatungan, tapi urang manusia jabati bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan.
anu perlu dipertanggungjawabkan ke di yaumil akhir. Satu mah maut paeh we. Semet paeh. Tapi urang manusia di mana maut lawang kehidupan anu abadi. Lawang kehidupan anu nyana segala rupa pagawean urang bakal dipenta pertanggung jawab urang ke akhirat. Sedangkan urang teh dituntut balik teh kudu bersih deui sabab urang gubrak ke alam dunia teh dina kaayaan bersih. Ya, leres nu matak balik teh kudu bersih deui. Di antarana bersihan IHT teh nyaeta ku jalana hampuraan. Ulah ngahakiman wae batur kade. Dawa tugas manusia pikeun ngahakiman batur eueuh. Dicokelan kasalahan batur teh. Leheung lamun bener mah diri manehna. Loba ayeuna sok dina media sosial lain kudu geuleuh ka jelema kitu. Ngan kudu jadi pieunteugeun keur urang. Yang jelema anu ngapoe ngorehan kasalahan batur da kesel hate teh. Tak urang ge bakal kitu lamun urang keukeuh ngorehan we kasalahan batur. Ya. Bakal dipinggang ewa ku batur timbul we fitnah. Leres kade. Saeutik bahaya urang hirup di dunia cilaka dunia jeung akhirat. Cilaka ku pamola sorangan Imalan sok gerah hampuraan we. Ulah uusuman hampuraan teh dari urang mah hampuraan teh uusuman. Tempo datang lebaran kakara saling hampura. Tilu poe we tidinya pabaeud-baeud deui teh teh. Silih gorengkeun deui we geuning. Silih gorengkeun deui, silih dedetkeun deui. Silih jebengan deui. Komo minantu kami mitoha kami minantu mah. Sedangkan minantuna pika sebeleun. Katurug-turug minantuna pika sebeleun. Bagadagan ungapoe minantu dengan selot teh jeung selot. Da moal anu beunghar tina judi moal awut-awutan tina judi mah. Nah hari selot teh judi judi online teh. Da moal anu meunang tina selot mah moal judi mah. Oh moal selot mah geus diatur. Nu matak tingali anu korban selot awut-awutan. Nu geus ge balangsak balangsak nu geus oge tingali moal anu beunghar tina selot cenah eta dibere menang sakali dibejakeun mah meunangna da eleh neman teu. Menang sakali eleh 20 kali angere awut-awutan. Can deui nginyeumna ti Bang Emok. Bang Emok teh lentah darat. Nyekek begitu mah tuh. Lentah darat Bang Emok mah. Bahaya teh lentah darat teh kade. Sabab tingali nginyeum 1 juta katarima 800. Ungapoe mayaran bari jeung dibungaan gede. Can anu luweh era ungapoe rebo nangtung bari berjanji. Nah Gusti Uninga aing kungsi jadi koordinator. Iya. Janji nasabahkeun gitu. Nah, apa si goblok mah? Ya, leres tuh. Nu matak nyalametkeun agama mah kade. Candi katurug-turug minantu teh salian ti selot pagadaganana ungapoe ngan nguseup jeung nguseup. Gitu wae jadi urang teh teu kenging nguseup kade bahasa kaula lain teu meunang nguseup tapi nguseup wae artina ungapoe nguseupna da urang mah lain urang laut lain pagadagan
gurunya ho karena waktu lain teu meunang useup teu naon aing useup mah eka sakali dua kali mah teu naon ngan ulah teh unggah poe da lain nelayan urang teh ya ulah nya leres hiburan mah teu naon komo nguseup bakal jadi ibadah ya kumaha tah tenang tukang nguseup di bantuan ku aing beres geus sakedap di mana nguseup ibadahna Gusti dengekeun cekaterangan innamal amalu biniyah sagala amal-amalan kumaha niat lamun niatna nguseup rek neangan kipayah rek neangan deungeuna keur maraban anak pamajikan ibadah ngaranna ada eta ka mana ngusupna ka Jati Gede Cirata Cisangkuy Walungan ngalakekel ya leres tuh bakal jadi ibadah timalan tuh nu matak sok sagala rupa ge urang kudu bener-bener ngalaksanakeun sumener kana hukum anu pertela nya imalan Gusti itu moalna naon urang bangsa buta ngomong kieu naon moalna naon bangsa buta ngomong kieu sakali dia ngomong deh moalna naon bangsa buta ngomong kieu dengekeun pangeran menteuna ka jelema teu gumantung kana rupa jeung pangkat tapi pangeran menteuna ka jelema gumantung kana kabersihan hatena jeung gawe anu soleh nyata ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan kariduan mantena leuwih hade jadi jelema bodoh digamarkeun ku budak angon anu hina dina jeung tibatan urang ayeuna jadi pamimpin anu sulaya tina baya jalir tina jangjina luncal-linci luncat ulang udar tina tali gadang sabab naon teu saeutik dina zaman kiwari jalma hayang jadi pamimpin teh nganyukupkeun dengan untung tina enteng dengan kesempatan tina kasempitan mukmak pribadina tanpa malire karena amanat penderitaan rakyat ya leres tuh jika nu apa dina mangsa kampanye mah deukeut jeung rakyat teh bagur geuning jeung dina mangsa kampanye mah janji murulu ka rakyat kumaha janjina aku akan membela wong cili aku akan membela wong lemah tapi kadang-kadang geus kajedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat rata-rata ulah kadang-kadang geus jadi pamimpin mah ngadon culang cileung dengan proyek ya eta teh seueur loba oknumna nya imalan nu matak urang salaku pamimpin salaku raja salaku pupuhu kade ulah ngabogaan karep atawa kahayang yen pamimpin kudu diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna eta sakadahna ulah tuh urang contohan aya gubernur anu luar biasa ngaranna Dedi Mulyadi Bapak aing KDM luar biasa eta gubernur bener-bener luar biasanya anak ka rakyat sumohon pan eta mah gubernur konten naon gubernur konten dengekeun ku sia urusan konten eta urusanana zaman anu nangtukeunana sabab geus zamanna ayeuna kabeh jelema ngonten tong boro-boro gubernur tukang beca ngonten ayeuna mah komo ayeuna gubernur leuwih hade gubernur anu ngonten temongkeun nyata kaparigelanana dina mangsa ngangkat harkat derajat rakyatna program-programna ditemongkeun ku eta gubernur dibongkar anggaran pendapatan belanja negara atawa APBD
ieu provinsi Jawa Barat dibongkar rakyat kabeh nyahueun baheula mana ya pemimpin umur kitu patut ayeuna mah terbuka geuning itu matak wayana Dedi Mulyadi mah musuhna ge elit unggul wah atuh nya dilema jegut unggul nu matak rojong kurang masyarakat kabeh sabab bener nyaahna ka rakyat lain pedah aing deket jeung Dedi da bukti sabab rakyat ayeuna teu butuh pamimpin anu pinter retorika rakyat ayeuna teu butuh pamimpin anu pinter membulak-balikan kata supaya rakyat terlena tapi rakyat ayeuna butuh pamimpin anu bener-bener bukti kelawan nyata sakumaha anu mesti janji-janjikeunana nya kudu dirojong eta mah ulah seueur saur tanpa bukur capetang tanpa kenyataan gawe anu nyata gawe anu rancage nya karasa ku rakyat mangpaatna tak eta pamimpin kudu kitu beres kula ulah penting curug balas nunjuk capetang baras miwarang pamimpin mah jeung prakna lir ibarat Dedi Mulyadi teh lir ibarat hujan di padang pasir halodo entak-entakan aya hujan genah karasana ku rakyat lolobana nya kula tegenah karasana ku elit-elit politik oknumna beres Gusti moal naon salira ngomong kieu moal aya nu geuleheun paduli teuing nu geuleuh paduli aing geus boga dukungan ongko teu kitu tah sae mangga kitu ti nu matak sok tingkatkeun dina sagala widang kagiatan anu aya patula jeung patalina demi kapentingan nagara jeung bangsa satuluyna pangna digeng sirlingi teh kieu ieu teh ti cobi nyaho meureun maneh ayeuna aing bubujangan wae maksudna aing teh bubujangan wae aing teh hiji raja tapi can ngabogaan prameswari atunaha Gusti salira teh dapan raja ongko beunghar ongko salira teh palaikan kumaha salira pan seueur kantu nunyuk salira mah palai anu kumaha ha nyeta pan aing teh kudu milih-milih rabi minah-minah rasa daerah rabian teh lain ngan saukur sapoeun sumohon atuh Gusti maksud teh tah ayeuna aing rek balaka ka maneh aing hayang kiwin walah Gusti palai nikah bener alah bagja Gusti bagja tere hajat aing nya teh ngagule kulan tere ngagule duh ka urang mana Gusti ka urang mana aya calona aya ka urang mana calona nah ka urang suka maju adeh eta mah teh lain urang Paledang lain urang Lampegan lain urang Tamakan lain urang Sukaluyu lain Sukamana lain anu sok ngajajar di Ciherang lain apal wae itu gaguseup nya eta nu ngajajar di Ciherang teh naon tatangkalan na tangkal mahoni nih nya tangkal mahoni gini Gusti sok aya hileud di dinya teh ngadaplok we nya sok aya keroto di dinya teh sok aya non sok aya kroto nya nah kroto mana kroto mah kebuki manu para burung apa teh para burung burung naon burung eta we lah ya lain aing lain ke urang Ciherang Aisyah meni apa goblok gitu mohon Gusti pan balik teh soreang teh sok ngalangkung ka dinya ari hate mah geremet hayang mengko teh ngan depan kehalangan ku iman atuh itu pesantren lah kalangan ku iman itu buka duit
Ka urang mana aing hayang kawin teh nyaeta ka urang negara Pringgandani. Pringgandani bener. Saha kakasihna Ibu Ratu Arimbi. Ratu Arimi bener. Keke. Telepat itu Gusti Prabu henteu. Nah haji ganu kaget upami telepat papan Ibu Ratu Arimi teh parantos kagungan caroge nage nyaeta Bima Pandawa nomor 2 nah salira wani kasih Bima henteu atuh naha berarti siap kurang gaul berarti maneh teh update sia dina berita deh teu ningali TikTok maneh teu ningali berita Itu viral gini. da sia mah dina HP teh micet tuh goblok Saya tahu ada kanu kitu wae lumpat teh. lumayan Gusti teh mah sekitar nah naon Bima teh geus maot Bima parantos maot bener uluh saur saha dadina ge aing teh percaya ieu teh Bima maot teh ngan ieu Bima maot teh sumber berita na nyaeta ti resi anu luar biasa panita anu menekas saha nyaeta rektor Universitas Jajar Sokalima kakasihna nyaeta Dangiang Dorna uluh eta mah jami sohor Gusti bener tacek Dorna Bima teh maot cenah di laut Laut Jayanti lain ding di mana di Ranca Buana Ranca Buaya lain Buana antara Ranca Buaya Budayut Buana Buaya Itu santolol. oh jadi eta teh Bima teh maot nya tak ayeuna teh Arimi teh jadi randa sae Gusti upami kitu ku abdi bade dilamar nah Gusti meuni hoyong karana parawan pan seueur keneh randa mah pangalaman teu kudu ngolo deui aing Kudu ngajarkeun deui. Gep we nu kitu mah. iya mohon Gusti abdi ge kapungkur kantos kagungan garwa teh bojo teh ka randa nabi beres ya abdi mah nya joclek we gitu Jor menjeng ini. Itu eksekusi. kahiji kitu kaduana aing teh hayang ngabogaan turunan anu soleh daya Rimbi mapan soleha sumuhun Gusti tah wayahna ngalamar lain nah sing horeng lain aing wungkul nu bogoh ka Rimbi teh nah kubejana Bima maot breng teh nu ngalamar ka Pringgandani uluh seueur anu ngalamar loba anu ngalamar atuh kakantun acan nah kuloba teuing anu ngalamar di Pringgandani Ibu Ratu Arimi ngayakeun gempungan luar biasa kasapukan oge kaputusan Ibu Ratu Arimi di Pringgandani kiwari diayakeun saemara lebar kawat adu jago wah saemara adu jago saha jagona nyata anak Bima saha Gatot Kaca Gatot Kaca bener iya jadi wayahna maneh ngilu saemara wani maneh kasih Gatot Kaca alah muasa korokan budak kamari sore Gatot Kaca mah sanajan cek meja Gatot Kaca otot kawat balung besi tulang wajah Gatot Kaca ti Gusti kulitna geseng korong nage paku payung lamun kiih keluar teh batur maciki ieu mah oli rem
nginum ge cai aki tapi kaulah mau menurut sesiku mau kejar satu yang beas dijamin Ibu Ratu Arimi bakal kaboyong sanajan jago saya marana Gatot Kaca pasrahkeun ka kaula limpakeun ka saya ya kapungkur abi jeger deui kolot Iya. Bos ngan ka babaca Iya bos Ateng deh. hah iya babaturan kades goer teh iya Beres. di paguron pencak silat RBK Riksa Budi Kiwari Beres. kadiekeun atuh urusan usik Gatot Kaca nyaho rubuh ku kaula bener timalan Gusti heueuh lamun kitu carana jig anjeun ngilu saembara nyatakan negara pringgandani sae mangga-mangga ayeuna waktuna rampung dawuh tutas pangandika katigas kantun pinara beral hamid kula Lukan nilai lumunur wiwitin nilayang rana Kondor saking pangkonan nalendra Permios kiran bral mudah-mudahan Ibu Ratu Arimi kaboyong ku kaula amin amin permios bral lain naon aing teh ngabogaan turunan anu soleh tur soleha Sae kulan. dari kawin kasiluman mah da mau nurunkeun turunan anu soleh Tangtos. matak aing hayang ka bangsa manusia nyata Ibu Ratu Arimi anu geus jelas solehana Semua. Ibu Ratu mudah-mudahan kaboyong ku patih kula Mudah-mudahan. bukan nilai lumunur wiwit nilayang rana kondor saking pangkonan nalendra disangka aing menang proyek ngilu saembara lu Bagja. bagja mangkaning lawana lain lawan jore-jore lu Wah, kumaha kulan. Gatot Kaca lawana iya Abot eta mah. cek batur abot tapi cek aing mua munur sasiku mangecat satunyang beas Jantan kulan. nguriling ka tepi uring anya celangka padesaan aing can nyaho digeti sorangan Wah, ya gitu. da cek beja si Gatot Kaca gagah Semua. cek beja si Gatot Kaca sakti mandraguna pun cingila papa atau sing pujana kulit Laras. geus getek kana celita aing Penasaran. aing ngajak kelut langsung mah aing teu sopan Tangtos. aing kieu mah genah aing dijajal pangawasa maneh Gatot Kaca ku aing nepi ka mana teas awak sia Beres. batu ku aing ditonyok hancur deui Laras kulan. hei sedanten ulah dia pala tam-tama ayo sama kami hatur Gusti ah mugi akan tapi kalian kabingahan Gusti lah Aisyah nahonan goblok maka jeung dibangker segala rupa teu apaleun
pawai. Ya lamun rek dibengker biasa teh ge warna beureum atawa bodas ieu biru teu apaleun. Nah naon Persib juara deui. Juara eta back to back. Eta teh disebutna B to B. Back to back eta. Naon tah? B to B teh naon? Arif kirang gaul Gusti mah. Ya tingali biru. Biru atuh. Biru itu Gusti dibengker. Dibengker teh maneh cinta ka Persib jangar Gusti. Ngiring pawai tadi abdi Gusti. Wah abdi mah gilu pawai. Nah atuh di jalan teh ngeng-ngeng. Ngeng. Ari maneh make naon sapeda. Aisyah ngeng kunaon ku bibir. Oh, Manual. yang penting makannya. Abdi mah akustik di Gusti jamina. No penting mah jiwana we. Nya tapi da abdi ge eta mah heureuy abdi ge gaduh motor Gusti. Ku abdi dibantun pawai. Wah. Ku abdi mah boga motor naon? Super Cup Lumayan nih kita. Honda 70. Eta Tahun sabaraha? Tahun 70. motor Ku abdi di bore up eta Honda teh dilebetna jadi RE King. Kabulatorna jadi RE King ku abdi. Kenal supaya ngeng. meganeng. Meganeng Gusti. Kurang ganeng abdi menyedak black, akolan black teh. Melewi ganeng aya nyaho. Memeriahkan Persib Gusti. Tina naon pawai jeung bapak aing tadi ditu aya di Bandung. Ya tapi kadewe maneh ulah ngaruksak fasilitas umum moal. Margi darah abdi mah darah biru. Oh jadi maneh teh darah biru. Ungadin teh abdi mengadaharan bulau. Wah, Kumaha sia we sumohon. Gusti mah kurang gaul atuh ngange baju Persib Gusti teh. ya minimal lah. Nya ka Pak Umu menta. Wah, Da pasti diberes salir mah deukeut jeung Pak Umu. ya deket-deket. Kayak kerek menta kitu atuh abdi hiji. Oh, palingan hayang saya eta. Gitu abdi mah Aisyah ka Persib teh menikah. Weh abdi mah Gusti ka Persib baru ka kumaha? Komo ayeuna B to B. Viking sejati sih. B to B teh aduh kurang gaul. B to B teh singkatan. Ari B nate berwibawa. Oh, B nate aituna tuluy. Ari B hiji deui barokah. Allah eta mah pojok kunci. Jadi berwibawa tuluy barokah. B to B teh. Eta mah bojong kunci semohon da Persib jeung bojong kunci teh adilanceuk teh. Eta teh Masia we goblok lieur aing. Kacau saya tahu. Kitu abdi mah Gusti B to B. Aing ge nyaho B to B teh hartina back to back. Manya back di baba-baba pan keur meng babek mah. Lain posisi back teh hartina kembali. Oh back teh hartina kembali bener. Oh kembali di mana teh? Terus emang jauh. Lain kembali juara hartina teh mohon eta B to B teh kembali juara Gusti mah teu apa. Jauh tina kuota teh kitu tah. Dapat gamar Gusti mah, moal ke bagamar. Tah Gusti tah. wah mau bendera cep tuh. Ya eta Baca Gusti tah baca Persib. Persib darah biru juara tahun 2025. bener we cep tuh. Pendukung sejati baca
Nada wa aksara naon. Gaib aksara abdi mah. Tah tanda tangan Ciro di dieu tah. Woi, hebat eta. Tanda tangan Ciro di dieu David Galsipa. Naon? David Galsipa. David Galsipa. Di ditu mah Gal. Galsipa di dieu dal teh. Di ditu mah Gal. Beckham Putra aya tanda tangan di abdi. Bojan Honda aya. Sareng Gustavo oge Roma Irama. Nah, situ jauh-jauh Persib jeung Roma Irama. Abdi mah ka Persib jeung Roma Irama. Ngepende, matak tanda tanganan aya di dieu. Aya. Eta teh maneh teh ti jelemana kayaknya motokopi Gusti. Tepangi jeung jelemana mah. Udah ngeprint. Tuh, berkibar kieu itu berarti Persib juara. Iya. Aduh, Persibku. Hormat data. Out. Berkibar atuh, tah gitu. So jeung hatena Mana santai. Persib di hatiku. Aku cinta Persib. Lagu nu anyar. Persib. Naon? Lagu nu anyar. Persib, aku cinta padamu. Lain gitu tuh. Nah, lain gitu dan si teh. Is. Ini Yo, buatan ayo. abdi. Da yo, ayo, begitu nih. Yo, ayo, begitu. Omon, mun. Yo, ayo, aku cinta Persib. Si bener dia. Bener dia, oh bener dia. Pokola laju minang. Bener dia tetap tukang. Bisa ketukan deh saya. Punten ka pengerannya, puntennya. Waduh. Benar teh. Punten ka pengeran. Nyangakeun si Mapang Abakos. Allah eta. Kau hanya panjenengan darah biru. Wah, Berkibarlah kau darah biru. eta. Jangan sampai kau mengecewakan bobotoh-bobotoh. Iya. Terus ieu Aisyah gelo aja kita guna teh. cinta pisan atuh. Ayo mana tadi pawai abdi mah Gusti. Cik ka mana pawaina eta? Cik di mana pawaina? Ti Gunung Gelis, Jasari. dugi ka Arjasari. Nah ada pawai teh di Bandung. Dati Arjasari jelas ke Bandung. Jelas ke Bandung daripada memacetan kali puripu. Dina YouTube abdi mah. Kebon jagung. Cinta alam ongko. Arisya teh tiba heula teh lalajo Persib teh acan pernah. Coba itu. Kalau kamu nak tutut. Abdi mah ku Persib mah Gusti. Ai Gusti osok ieu nanti main bola. Wah, Tara teresepnya tepati moal apal offset Gusti memeureun. wah apa? Ari offset teh naon ada? Ari offset teh teh miheulaan. Bener. Offset teh miheulaan. Tidak bahasa Inggris eta teh. Miheulaan naon? Miheulaan wasit. Wasit can miriwit, pemain geus miriwit offset teh. Masih we goblok kasih mohon. Pilaan rombongan. Apa korna? Korna teh naon? Korna teh sepakan penjuru. Wah, benar. Jadi lamun aya bangsat teunang di juru citaan ku Gusti. Eta teh korna ngaranna. Masih we goblok ah. Cuma da abdi mah goblok. Apa penalti? Cik, naon tah? Henteu, upami urang telat mayar hutang kena ku penalti. Eta mah teh. Apa libero? Punten ka penggeranna. Gadek ajik cinta. Gus. Jadi Gusti masyarakat main bola, tara ari mandi bola mah kantos banginten. Naon mandi bola, oh mandi bola. Sumohon. Nyerak anuk mandi bola teh Gusti. Gimana goblok mandi bola nyerak anuk teh? Abi banaroskeun upami mandi junub teh sering gitu ke mandi bola teh. Masya Allah goblok. Kita mohon Gusti Abdi karena bola mah hapunten Gusti nya. Tidak. Bagus teh mau di bola saya tuh.
Anjing mau balik. Kayaknya mau balik. Datang si mau balik mau Halah, punten kapengeran. Aku naon atuh si eta Tadi nama aing hayang genah marna tur tumanina aing teh hayang tentrem hate. Keur bunga kieu teh datang sieu aduh jadi aya awan kimton. Cedeng langsung alam dunia teh doh aing. Poek jeng. Aku naon atuh Kunaon panyaho anjing budeg. penting cager Nepi ka kiamat ge moal cager-cager sieu mah. Ceulina di beton. Budeg anjing cete budeg. Halo, batur kompoi teh hari-hari we goblok. Aduh, eta motor digerung-gerung deket ceulina santai we lupa. Jong-jone, mau ngomong bari ngomong, mending sarepi yeuh jeung kitu. Sakitu gandeng teh. Budeg anjing cete nyaho. Ketika aing nanyakeun, saha nu maot anjing. biasa gitu Bapak maneh maut ubaran ku tutut hakan bisa tutut jeung galengna ya aduh Ingat kareret kerajat mesti majarkeun bohong teu po nyangakeun si mah pangabaktos Gusti diterima kulanto cek aing oge kulan cenah parah kadenge nanaon si goblok waduh api-api ngahuleng padahal mah sepi dunya teh dina cilina teh ngaguru Gusti tong dijawab percuma kacape-cape mending meser obeng we kerenaon obeng rajog celina tuman cara tobros si celina nyangakeun semua pangabaktos Gusti ae ditarima teh naonana iya naonana aduh kita minta tolong ka aing gerenya minta tolong sagedeng deui ka aing geura nempog da ada kita hari-hari aja aja gitu kepunten ka pangerannya geranya nempog geranya ayo jangan malu-malu aku menunggumu Elgio lihat mama ciluk wah ngarana Elgio bapakna LPG anjing jatuh ingat tuh aing teh apalan cok lalajo dina YouTube aduh ampun itu sungut siap bau bangke sungut siap bau bangke alhamdulillah teu sangka rek kawin anjing coba kemana we tuh lain kawin anjing sungut siap bau bangke dulu itu ka urang mana anjing waduh kawin anjing atuh deket urang Banyaran alhamdulillah ngiring binga paingan itu geuning nyanak bandara koneng hek biru anjing saya jabati budeg teh saya rabun anjing iya teh biru nah eta mah jiga biru 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 anjing biru mana aing nu apa kana warna eta teh biru anjing aing ge biru anjing sia mah teh apa nu kitu hidung aing ge biru anjing beda-beda teuing cina maneh kawin teh urang Banjaran saha ngaranna oh nu kawin hah saha ngaranna oh nu kawin marfuah ya anjing
Masya Allah aja, amin, mudah-mudahan. Pasti abdi bakal datang ke dinya. Kira tete kawina, Masya Allah aja, saminggu doi. Insya Allah. Ayah hiburan naon? Awa hiburan aja. Awa nu hiburan aja, is. Atuh favorit Ade Astrid. Eta mewah atuh. Aduh, Ade Astrid teh penyanyi lu geunaheun serana kumaha ngadengen anjing. Makin teu kenangan teh. Nyawa di mana Ade Astrid penyanyi? Wah, Ade Astrid tanggal lagu India, aduh luar biasa. Ade Astrid teh lain Adina Syahrukh kan didelin. Masya Allah anjing. Aduh, tenang, abdi ge bakal ngiring ka itu seserahan. Nya nyanak sesuangan. Tenang, gagajahan. Uyos abdi ngalengser. Masya Allah anjing. Oh, amu. Maha enggak insyaallah. Ulah. Nah. Sumohon. Oh, bade nyawe dunungan ge bade nyawer. Kaul. Bade kaun, bulan? Kemang Gadung. Tuh. Dunungan oge bade ngalagu kemang, bulan? Oh, digentos. Nah, buah Kemang Gadung bade kidung. Kidung, bulan? Gentos deui. Oh. Ayun puntang. Insya Allah dunungan kurang kumaha ka maneh kaung garek 3 kali nyanyi. Dunungan aing minta kau payah mik sok hayang we kaul. Itu hayang tampil. Masya Allah ajik tenang naon ulan. Sumohon saga ulah. Mangga. Tenang abdi naonna. Sumohon we. Sibuk. Nya tenang naonna. Saya mah itu hiji-hiji nyarios abilieur ye eueuh nu ngomong anjing. Bila teuing nyingkak punten kahare-harekeun tadi sababaraha menit. Aduh. Dipayuna tulingnya di dah. Dan nirahing kang samya manag satengahing marga manag satengahing marga hariring lain kuring tapi anu makawening halang lain urang tapi anu makawenang tapi anu makawenang di bumi alam darama ukur wawayangan bae ragataya pangawasa anak munsok asasarnya lampah nafsu nu mata kadukung badan anu negara hayuman mulai negeri siang kemerdekaan bukannya anu pilih
Kusmiati muji syukur kahiyang agung wireh di dunia ngumbara neng cepropi dicukupan si diri kusari rasa tunggal kulalana Gusti pahajinana rukmana garahu anu bageus tunggalana kulalan Gusti eta kasopono kaso panjang pahadi sutis na panebangan yang kaca sono nganjang Bapak Dani Kusmawan sono patepang dijal di jalan wah asli padalangan berecantok dengan ikan mangohan tante ikan di aturan yang kanan wangunan mun urang pinangi nyari tong dipake jadi hati anggur sing eling ka Gusti nu maha suci kebudayaan kesenian sana sumaya anggo hiburan maka urang sasarengan panjang seni kagungan Sunda sawawa kahapang sahabat ngaharageun pahajinahan iwati bangsa sorangan bangsa sorangan cinta kama kabudayaan sami cinta bangsa mulai kamu mulai paluraja mulai kasanian ukuluna ukul pak ikul kawan sampan aduh maksud jangan tunyawan bahagia sutisna mewujudkan persatuan urang gerak sasarangan mulai parititena panama engkang dosa warga seni padalangan eta seniman sajati wayang teh ngandung perwatan manusia hukum lentang seniman jeung senimati pengapancen anu pasti atos jadi kewajiban
poso dan kolera. Den nirahing kang samya maneg satengahing maraga maneg satengahing maraga aradana wakang samya prapta sedanten olah dia pala tamtama hangkot buta marantos hempak berbayak sadipayunan iya kipati unirahangan dika atur sewu nuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu geus sunuk baraya nu geus datang pamili anu parantos sumping nyaosan kana pangulemna kaula poe ieu haturan dulur-dulur Bersih! Ken bae da kerja mana kerusumna aya pikir saya naon ye ti Gusti sate acana jisim abdi nyangakeun semua pangabagus Gusti mugi katampi kalian kabingahan ditarima sumohon atuh salajengna ieu teh pikir saya naon purwa salina kersa nimalan bojeng hingga kapunut marganing tanaga emutan lara pati kasangakeun tangtos mangga tansah di ajeng-ajeng nyayugikeun tanaga sareng emutan kitu Gusti aduh kieu sumohon pangnaku kaula dikumpulkeun teh aya perlu tangtos sumohon maryogina naon kaula mangul utusan ratu ngemban amanat raja maksudna yen urang kudu bunga-bungangang wireh dunungan urang nyaeta raja teh bade garwaan ayeuna uluh dunungan urang teh bade garwaan bener iya muat teh nabuh Persib nu beunghar mah kumaha we nabuh Persib itu iya mengbal lapangna ge eueuh di lapang pingpong we kumaha we ka urang mana ari nikahna teh nyaeta palai nikahna teh ka urang nagara Pringgandani bener uluh saha Gusti eta mah nagara tetangga bener saha nyaeta Ratu Arimi Ratu Pringgandani uluh ke upami teu leupeut lepata eta Ratu Arimi teh apantos kaguancara oge namina ge Bima nah eta urang teh kumaha itu bade nyanak Arimi tina leungeun Bima da urang teh Rahwana urang teh lenda samuka mah nya urang kudu ngarebut Dewi Arimi sarua jeung ngarebut Dewi Sinta
apa galur semohon dadalang abdi kapunguna Gusti nya ngiringan abdi kemari seleksi di Kabupaten Bandung ya patanang nomor 12 hari patanangna 7 jadi pangunggus eueuh abdi gejrak pada dinya nyuruh sorangan ya hari wayang ya di kantongan bu abdi Gusti ya jurina ge abdi sorangan kumaha maneh talamun maneh hayang apa ieu bima tetos maot uluh innalillahi wa inna ilaihi rajiun nan menit aya selawatan ka abdinya maotna di mana maotna mah cenah di laut saur saha ceuk Resi Dorna weh jika nama dijajar sokalima Gusti bener weh nya nu sok mawatas bening tapi tar salat Aisyat kemunya di mana wah abdi besoknya da Dorna masuk TikTokan ya itu Gusti atuh kumaha tah ayeuna teh ari teh keur disayamarakeun bener sayamara kumaha sayamara adu jago bener saha jago sayamarana jago sayamarana nyata anak Arimi ngaranna Gatot Kaca woi Gatot Kaca jago sayamara bener tapi siang tadi abdi di kota penak di Gatot Kaca menuju Kompoi masih we goblok lieu da aing dengan sia mah nah Gusti mah teu gamar jadi kieu jadi Gatot Kaca teh jago sayamara bener janten aing rek milon sayamara eleh Gusti ajig lain ngaudoakeun meunang jeung aing teh abdi malah ngawatara tarohanana bendera abdi ieu bendera teh ti kapungkur abdi dipusi-pusi lamun Gusti menang ngalawan Gatot Kaca ieu bendera milik abdi lamun Gusti eleh ieu bendera milik abdi keneh lain tarohan ajig anu kitu batu lebar Gusti abdi mah kamari ge dipaser ieu teh ditawis ku Bapak Bupati Bandung Bapak Dadang Supriyatna SIP MSI ditawis 25 juta teh dipasikeun ku abdi teu dibikeun moal Gusti 25 mah ai Gusti bade 50 juta mah mangga masih we goblok ya Gusti gitu jadi ayeuna teh ngiri sayamara bener saya mangga hayu urang ini ka nagara Pringgandani lalajuanan aing nyata sponsoran aing bobotohan aing manya maneh ka Persib jadi bobotoh aing teu siap Gusti tapi syaratna naon sadaya bobotoh kadang ngangge baju biru kade pamalikeun di jalan iya beres upah begitu carana hayu mangga urang pada lumba mah mangga Gusti ayo naik aja kita bendera aing teh atuh teu kaop di memorekeun si pusaka bendera aing waduh hai para denawa sadaya ayo urang pada lumba jadi bobotoh dulungan urang ayo maju ngalet ngengkei ngeban alet kemat-kemat nyatang pinang aletan saking negara pianti pura ngejugjug negara Pringgandani ayo batur
patekadan aduh mulia tang tuloba gogodana tang tuloba gogodana datang ke jauh sabra tapi di garau ima ya. kedah keba kugogoda Orang ngamani ulah apa itu. Dara mamang sadayana Aya pangesto. nuhun ari dara mang Duh bisa lira kumaha dama. cek Bade angkat ke mana ya? ka nagara Pringgandani Dupi maksana kelar. rek ngiring saya mara belabar kawat adu jager Oh gitu. nyar Marebut ke naon cenah eta. marebutkeun Ibu Ratu Rimbi Uluh kangge saha. dunungan uing palai nikah Beres. kebeneran boga dunungan teh jomblo wae Ya itu. ayeuna bagja palai kagungan garwa cobot garwa Beres. bidoana ti salareanya Ya sing hasil kelar. di Kampung Sukamulya teh ieu nya RT 3 RW 8 Desa Bojong Kunci Beres. Kecamatan Pamengpeuk Kabupaten Bandung Waapukana pangaresana Bapak Dani Kusmawan Tatanapi Bapak Kades Goer Kepala Desa Bojong Kunci sareng Ibu Ainur Laila dinararaga nikakeun putrina anu sulung Neng Agne Melani Salsa Kacep Hafidz Ropi Asyani SH putrana Bapak Budi Sutia Waraman SAG SH sareng Ibu Kusmiati S Kebidanan Rengse ditikakeunana Rengsek lah. mudah-mudahan Neng Agne sareng Cep Hafid dina ngambasa gara rumah tangga teruntut raut sauyunan Amin. sagege sapihanean muncai jadi salewi mun darat jadi salebak cenekna ye panganten teh kawengku ku kulawarga anu sakinah mawaddah katut warahmah amin ya Allah ya rabbal Alamin. alamin haturan ka pangaresa Bapak Dr. Haji Cucun Ahmad Samsurijal MAP ieu teh wakil DPR RI luar biasa dulu atuh Bapak Dr. Haji M Dadang Supriyatna SIP MSI nyaeta Bapak Bedas Bapak Bupati Kabupaten Bandung anu luar biasa wah ayeuna sibukna luar biasa dulu turun langsung ke masyarakat Bapak Haji Dadang Supriyatna mudah-mudahan Bandung makin bedasnya atuh Bapak Haji Nana Rukmana Tiga Haru Residen Bapak Cuncun Setiawan Bosimon Ibu Hajah Yati Bapak Sekde Chandra Nugraha Bapak Ujang Jayadiman Bapak Iyep Jaya Rahmat Tipaguron Pencak Silat RBK Riksa Budi Kirwari Mangdi Tenda Rancamanyar Ayah Bapak Muhammad Kusdinar Pusaka Sinar Mekar Kang Balak di Sulamega Ya. Kang Ruli Yuliana Ketua Karang Taruna Kabupaten Bandung Sumping. Ayah Kang Rizky TPN 2000 Ya. Alhamdulillah Bapak Dalang Nang Bima Ayah Ya. Sumping. Ulu itu kasepuhan Sumping Sahak lah. Bapak Tutun Hatta Saputra Ya. Sumping. Pemerhati Wayang Nasional Alhamdulillah Atuh Kidalang Alam Ya. Eta pinuhun. Pujaran Giri Jinawinya Semohon.
Alhamdulillah kamari nyangking juara katilu pinunjuk katilu dina Bino Jakrama Kabupaten Bandung. Wilujeng Kasep mudah-mudahan cing langkung jemarnya. Amin. Atuh Besti Uing Mimi Heni Aselole hadir di PT Hawa Manunggal Jaya. Bilih haya pernah teh anu bade ngiring damal makanya hayang jadi OB jadi security satpam jeung sajabana office boy kayaknya we PT Hawa Manunggal Jaya Mimi Heni Aselole. Aya pelatihan oge aya di dinyanya. Area Baraya Ngampar Jawa Barat. Baraya Ngampar Kalawang Bos Robi. Atu Bos Gemoy. Bapak Guru Haji Taslim. Alhamdulillah manco. Abah Didu SJS nya naon teh obrog. Ketua Obrog. Alhamdulillah nuhun Abah Didu. Rombongan nanti Citra Wening. Sok nyen rombongane kabeh. Alhamdulillah timana timeni dulu luar biasa Pak Haji Sutisna Panembangan. Aya alhamdulillah. Timana timeninya. Oke anu dina YouTube sadayananya ti Putra Gerharja Tilu atuh babaturan Uing CS Uing kamari duet nuju nongton dina YouTube Bapak Dalang Sri Kuncoro Bapak Dalang wayang kulit mah di Depok. Alhamdulillah sareng Bapak Dalang Darsa Ketua Pepa di Jawa Barat. Urang ngadua mudah-mudahan diawit anu kaguan maksad pangersana Bapak Dani Kusmawan kali ibu panganten jalar istri nu nongton anu ditongton pangpangna anu kaguan maksad sehingga gentos anu melipat gana karobulan tina hajatanana atu anu kaguan maksad sing sehat panjang yuswa ageng rizkina sing panjang jabatanana nya. Urang doakeun ka sadayana Dawid nu nongton panganten sadayana nu ditongton nu iksalan sadayana kum teu diwiji-wiji sadayana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung